Tapi Put, dek kemana? Iya puput rek ka rumah sakit Black. Si ayah dibegal beungeut bariru. Tapi barang-barang nama aman kan teh wanu leungit. Barang-barang nama ayah aman, motor lagi ayah. Tapi nahanya begal teh teu mawa motor jeung barang-barangna. Duka atuh teh Dabi mah dititah nenggelan nunggu ku Firman teh dititah nyokot motor jeung barang-barangna. Sia jadi nunggulan ayah aing. Cimot. Ujang. Kamana wae, Jang? Cimot nu ka mana wae? Kan abi mah damel di Jakarta ieu nembe UI. Oh, nyanya. Ari ningali Cimot teh sok inget ka Mama Ujang. Nah, ningali Cimot bet jadi inget ka Mama Ujang. Sok kayang nenek. Dan kemari mana ka mana? Urang ka imah mana eueuh? Kamari teh urang deh nganter adi urang ke rumah sakit. Emang adi mana kunaon? Eta deh adi urang cacingan. Terus ayeuna kumaha geus cager can? Eta acan deh euy. Makana tong dibawa ka rumah sakit. Bawana ka dokter hewan. Hah? Ke dokter hewan? Nah, habet kudu dibawa ke dokter hewan deh. Nya, kan cacing teh sejenis hewan. Otong-otong kumaha pesantrennya lancar? Alhamdulillah lancar. Ayo Pak, kumaha sekolah lancar? Oh, alhamdulillah tong sekolah ge lancar, nilainya gede. Saya atau Ari kitu mah. Ayo Pak, cita-citana jadi naon? Cita-cita Wipa mah yang jadi presiden tong, ameh disiplin jeung ngabeungharkeun rakyat. Ai cita-cita otong jadi naon? Potong mah teluhur-luhur teuing, hayang jadi ajengan Pak. Nah, bet hayang jadi ajengan tong. Soalna hayang ngelingan Wipa meh teu ngimpi luhur-luhur teuing. Put, rek ka mana? Eta dan biasa rek hareup. Rek naon Put karep? Eta rek meuli obat jang awet ngora. Obat awet ngora. Kudu ke obat atuh Put, hayang awet ngora mah. Hah? Kudu ke obat. Terus kumaha teh carana dan? Carana Put, nikah jeung Dadang. Ih, teu hayang kan mere teh geus boga pamajikan. Justru eta Put obatna. Puput jadi istri Dadan nu kadua. Dijamin awet ngora sia Put. Nah, bisa kitu dan? Ye Put. Mun Puput jadi istri Dadan nu kadua, rek umur geus 60 tahun, anggar we disebutna nu ngora. Ah, masya Allah. Weh, dek ka mana maneh? Eta Dit rek hareup dahar. Naon maneh ki naon? Dahar sadit dahar sia ih. Oh, mecan kieu, tinggal kieu we atuh da gampang. Belagu sia mah dahar, Adit dahar. Dasar bongeng sia mah terang ngadenge. Nya kieu apal urang ge, ari puput tos kita can. Nyata acan kieu puput teh. Kade puput mah ulah kieu. Terus kumaha atuh? Cuy puput mah jeung Adit kitu. Emangnya kamari kemana meninggal itu? Apa di kampanye tuh, Not? Kampanye naon? Pan urang rek jadi wakil rakyat atuh, Not. Hah? Mana yang jadi wakil rakyat? Nya atuh, Not. Dukung urangnya, Not. Ah, pasti gagal, male. Nah, Not. Kumaha rek mikiran rakyat, lamun dina pikiran mana randa we jeung randa bule. Not. Kabogo urang kamari maot sia. Nah, hanya kaboga orangnya sarua kamari maot, bet bisa sarua kitu. Nyaho atuh Not, kabogo maneh teh nya, kabogo urang oge nya teh. Anjir.